Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abdi Zikra Aprilia Sapanisa ti kelas 10 bahasa. Di dieu abdi bade ngadongeng si Kabayan hese move on. Dina hiji poe, Kabayan jeung Nyi Iteung pasea gara-gara Kabayan boga kabogoh deui. Nyi Iteung nyeri hate. Nyi Iteung hayang putu jeung Kabayan. Tapi Kabayan terela pisah jeung Nyi Iteung. Tapi Nyi Iteung keukeuh hayang putus jeung Kabayan da kusabab nyeri hate tea. Kabayan, Iteung teh nyeri hate Kabayan kitu teh. Kurang naon Iteung teh, kurang naon. Pokona mah Iteung teh hayang putus jeung Kabayan titik. Tapi teung Kabayan indit bari ceurik lilihan. Teu lila tos ganti taun, Iteung tos boga kabogoh deui nu sanes. Tapi teu awet da kusabab Nyi Iteung bogoh keneh ka Kabayan. Kabayan embung eleh, Kabayan oge boga kabogoh deui nu sejen, tapi sarua teu lila kos Nyi Iteung kusabab Kabayan oge bogoh keneh ka Iteung. Dina hiji poe, Iteung gaduh kabogoh ngaranna Raden. Nu namina Raden teh Kasep, Kasepna ngelehkeun Kabayan. Iteung teh bogoh ka Raden kusabab Iteung hese move on ti Kabayan. Emang sih lila kalilaan mah Iteung teh jadi bogoh pisan ka Raden. Emang lain jodona meureuna. Akhirna Raden ninggalkeun Iteung teu aya sebab nanaon. Teu ninggalkeun pesan nanaon, apal-apal ngaleungit we siga jurig. Iteung ceurik di handapeun tangkal cau. Teu lila Kabayan datang terus ngomong, "Teung, da aya jodoh mah moal ka mana?" Iteung leuwas aya nu ngomong di tukareuna. "Kang Kabayan," ku Iteung dijawab. "Teung, akang hese move on ti Iteung. Sami Iteung oge. Teung, hampurannya akang tos nganyeri Iteung." Iteung jeung Kabayan akhirna akur deui, sahirup salilana. Iteung jeung Kabayan. Jadi intina dina ieu carita teh lamun jodoh mah moal ka mana pasti